jelema nu kamari didongengkeun teh nu diangkat jadi wali. Begitu kawin jeung hiji awewe pas magrib isya awewena ternyata bopeng gulede bopengna begitu gede cikana bopeng lain setik sakumaha tai dipacokan ku kotok begitu bopeng apa harang aja kumaha nyana itu biasa bae nganti harita nyana bebeja ka pamajikanana hampura nengnya kunaon kakak mah kurang deuleu jadi hampura kakak mah kurang deuleu eta kitu ana geus biasa sare mah sare bae kitu lamun pamajikanna biasa nyana maca Quran mah kaca kitab mun aya pamajikanna bae tipe-tipe deuleu terus bae salila hirup nyana teu nembongkeun mata deuleu sebab nyana ngaragangan pamajikan beusi pamajikan tersinggung mun nyana deuleu bahwa pipina bopeng geus nyana teh atuh pamajikanna pede bae di hareupeun salaki ye kitu aing teu kadeuleuan cenah bopeng ge geus pede bae di hareupeun salaki teh wow bertingkah sangeunahna nyana atina sangeunah teh lalu asalah sebab salaki teu neuleu geus sanajan teu wae medak ge biasa bae lah teh laki teu neuleu ieu eta kumaha eta selama rumah tangga nyana datang ka maot horeng diangkat jadi wali kulantaran nyana nutupan ka isin pamajikan teu kudu di masjid bae jadi wali mah tah urang pamajikan bopeng teu kadeuleu ja ku kakak mah asa herang bae sebenarnya mah tah eta kos kitu ngan bener-bener kitu na teh nutupan supaya pamajikan bungaheun bae lillahi taala ieu mah aya di hareupeun pamajikan kitu aya di tukang nyandung beres sama kos kitu mah oklo atuh ieu teh ditawaran ge ku pamajikan kakak yang nyandung teh lah kakak mah hiji ge cukup bae jasa kieu geulis padahal bopeng jika emang begeut kula kadeuleuan teh atuh remeng-remeng jadiana teh tepati kadeuleu asli enggak jadiana. Oh bener tak kak bener kak ieu cedan wae di dieu kadeuleuan teu henteu kadeuleuan herang bae herang bae mah cedak kabeh meureun tanyana nutupan ka izin pamajikan sehingga diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala masya Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratul imami kaunuhum musliman mukallafan huran zakaran Quraisyan adlan mujtahidan syuja'an zara'in was-sam'in wa basarin wa nutqi tawi syarat imamiku kaunuhu anana imamiku kang muslim tur kang mukallaf tur kang merdeka tur kang lanang tur kang bangsa Quraisy tur kang adil tur kang ahli ijtihad tur kang berani tur kang anduwene pemikiran lan pangrungu lan paningal lan pangucap syarat sahna jadi pamimpin ayat 10 nomor kahiji kudu muslim sanajan di negara eta campur aduk lantaran hukum anu paling diakui tindakan nu paling ngeunaheun ialah tindakan-tindakan Islam maka tesa fala tasihu tauliyatu kafirin tesah ngajadikeun pamimpin seorang kafir cing hade baik pemimpin nomor hiji raja presiden tawa gubernur bupati camat ulah datang ka kafir doraka
Nomor kedua kudu mukallaf. Jelema lamun teu mukallaf, budak misalna, edan misalna, boro-boro dek mimpin urusan batur, sadalah dirina ge urusan. Jadi kudu bener-bener nu mukallaf, ulah budak, ulah nu edan. Di urang memukalap ngan bertingkah kos nu edan, malah ngaedan-edan maneh. Gitulah di negara urang perbaiki gerak ulah sampaikan ka urang ngadenge presiden urang, gubernur urang, bupati urang, camat urang mabok, hilang akal gue mukallaf, atau main poleca, budak letik panu main poleca, atau main lang-layangan, mobilan, eta ngaranna budak letik. Biasanya lurah camat anu bertingkah budak letik, mending di talian bae make dadung, diseret ganti, kudu mukallaf. Nomor katilu huron kudu merdeka, eueuh di urang masalian merdeka, kabeh merdeka. Nomor kaopat zakaron kudu wong lanang, aja wong wedon ge sirama mengkonon. Wih, ditumbas saking umroh ge den pilih wae wedon ge, siapa boloon aja gewi. Iki anak kiai-kiai yang wis umrohaken merene iku gemblong itu. Wis ya aja den tengok-tengok ya ana wonge iki. Sapa jenengane Kiai wis iku mah den rahasiakeun ge. Saya mengkonon. We ngedelenge maring kiwa wae ge. Aja ge antengen ge ono. Aing kasurupan Jawa Serang ye. Aja wong wedon ya dosa iku widi. Mengkonon serang. Ya wis yang wis mau wis bae ya. Den isi baraken bae. Aing bener tante teh si bahasa. Halo. Kusir kiai bisa bahasa Jawa, santri di dieu tah aya urang Jawa kronjo ono, mau kono, serang ono. Ai peuting teh nya sok ngobrol ku aing didengekeun. Ai ge sok aja yang seuri, guguran melumpat. Bisi kadengen ku nyana. Aduh cek nya aing telok ngintip meureun. Maksudna neuleuhan ge mana nu keur ngaji Quran, mana nu keur wiridan didengekeun. Wih akeh mah yang ngobrol baca calaton bae. Ya kudu lalaki jaloba keneh hatu lalaki teh liat taparrogo ya tamakana min mukhalatatir rijal supaya leuwih laluasa campur gaulna sebab kegiatan teh aya nu di lapangan, di kantor, di majelis, di pondok pesantren, di masjid. Ketika aya kegiatan di masjid, di ki bupati we nipas. Kan orang etis iku masa anak bupati nipas. Wih, orang enak itu kerungune widi. Aduh. Iba tereh Jawa kadinya tah, kadi tah deket tah. Nah, lain kerojo tah ieu tah. Ya putat ke belah ditu teh. Rajeg. Kasedek-sedek be Jawa nya Sunda. Urang rajeg mah bahasana Jawa, kasedek Sunda. Itu tita tadi bae bahasa Sunda.
Nah supaya leuwih laluasa kudu lalaki tengenaheun kan urang sambutan awewe di masjid di majelis taklim agama kurang kumaha ngatur maka ulah sekali-sekali milih presiden bu gubernur bupati camat kaum cewek jangan maka pala tasihu wilayatum ratin tesah wilayana seorang wanita la yufliha qaumun wallau amrahum imratan sebab di negara teh ketika aya hiji awewe dek nikah kabeneran eueuh walina kan walina hakim artina hakim teh sahibul wilayah aya walina embung ngawalian otomatis kan hakim kabeneran di urang mah urusan khusus aya ge di urang maka urusanana urusan teu khusus pertikahan masalah ge sarua bae eta ge dibere kewenangan untuk menikahkeun sah bae ketika KUA teu daekeun kan lurah bisa nikahkeun kan bupati bisa nikahkeun ada kan bupati aing nikahkeun geus teu bisa kukumaha sahibul wilayah ngaranna ge nah wakaf ieu jalan kemudian aya masjid jalan dek di lebaran ka dieu masjid bea kabeh masyarakat kiai mana bae teu meunang ngaganggu masjid ngajual masjid lantaran masjid mah wakaf nu Allah tapi ketika aya unsur ke naon kitu ngaranna kemasyarakatan jang umum bupati mah bisa bae pindahkeun masjid dia ka anu eueuh masalah ta bupati mah ye nu mantep lamun bupati ngaji geus ngeunaheun dia saheotan nya artina eueuh di akhirat teh masalah tah mah sebab lawan ieu diantepkeun ka dieu jalan ka dieu mengkol bahaya kudu diluruskeun mah pindah geus ka dieu masalah walian ieu teh ayeuna lantaran anak zina walian hakim bupati bisa nikahkeun di sampingnya nage bisa nikah masalah tangeunaheun nu kadua cak bupati teh nah sakali deui teu sapala tasihu bahasana lain lalagan fala tasihu ieu kakarak pikir ngomong ke urusan tasawuf leuwih bahaya geus lamun ngajadikeun milih pamimpin awewe siap tanggung jawab ke di akhirat. Ih, ulalala wora duh cenah kamari di umroh ke. Geus gantian deui ka ditu duitna. Assalamualaikum salami ta urut umroh kamari hampura. Tah ieu mah dek dibalikeun deui bae tapi dek dipenta deui kukula. Hei cak atut sia tah aing nu edan. Cak kiai teh urang duaan aredan kabehan yuk ulah pala tasihu wilayatum rat tesah wilayah na awewe wilayatu khunsan wandu banci tesah sanajan jelas sifat kalalakianana tesah lantaran loba urusan-urusan anu kudu diputuskeun ku pamimpin kudu ditangani ku pemimpin urusan-urusan keagama nomor keempat zakaran nomor kalimana Quraisyan kudu golongan Quraisy sebab cek Kangjeng Nabi al-a'immatu min Quraisyin pamimpin kudu ti kaum Quraisy sebab kaum Quraisy boga kekuatan pemikiran jeung fisik anu luar biasa. Lamun golongan Quraisy pain adima pamuntasibun ila Kinana. Golongan Kinana mun golongan Kinana rajulun min waladi Ismail. Mun rajulun Jurhumiyun. Mun pokokna mah kitu asal urang Arab mun pilihlah di kalangan urang nu kira-kira teger sebab pemimpin teh ngurusanana
dalam negeri jeung luar negeri urusanana. Ketika urusan perpolitikan kalut nyana neuk diserang ku negara luar, kudu siap segala rupana, pemikiranana, fisikna, bila perlu nyana jadi komandan perangna. Kan lamun kuru mah kuru. Nah, ini kan teu etis pamimpin kuru. Cek urang luar negeri emang eueuh deui nu lintuh di Indonesia. Ieu mah keur carita sih mah suka bisa serian we heran. Kudu nang milih sia. Ieu keur carita. Nah, engke-engke deui mah mun milih presiden nu teger, nu gagah sebab urusanana lain sakadar urusan dalam negeri. Tetapi urusan luar negeri kuateun henteu otakna. Ketika kalut perpolitikan, urang tingali Suriah, urang tingali Yaman, urang tingali Irak, tingali itu negara-negara lain, Turki, kada naon gitu model Muammar Gaddafi. Nah, eta teh kapan teger, ai teger mah kajen hukum age ngeunaheun perang, urangna ngeunaheun kana hatena sebab pamimpin urangna teger. Henteu perangna kanyahoan jalur politikna kan ngeunaheun. Kos anu tinju kelas internasional begitu naik kuru. Geus lah cak urang paehan bae TV ye. Kunaon geus malah menang kajeun kumaha ge mending dibandingkeun ieu TV-na. Kunaon lawanna gulede aya nyana kuru jasa. Ieu mah teu kudu main tinju. Geus diudag-udag ge di udag-udag paeh teu heula ieu mah. Eta kan kos kitu da ieu pamimpin teh lain lalagan leuwih tibatan eta. Emang kumaha gitu mendak kudu bener-bener anu boga turunan. Boga turunan Quraisy teh maksudna mah boga turunan adu. Mun cara kotok naon eta? Kotok naon? Leler. Jadi jangan mah geus dipacokan ge. Batur eureun macok kongkorongok. Sia cak kotok teh. Cak nu sejen kongkorongok deui pacokan. Batur eureun macokanana tanggah deui kongkorongok. Goblok kongkorongok deui bae sakitu teh. Ujung-ujungna pan menang nya. Eta mantap kudu boga kitu benang merah anu istimewa pemimpin. Sarua pemimpin agama ge lamun eueuh turunan bangonna teu meunang kadatangan ku partai. Haju ngagelok bae. Teu meunang kadatangan ku organisasi. Haju bae. Eta teh kurang mendukung jati dirina eueuh benang merah. Matak jelema nu boga benang merah turunan namun turunan naon ngaranna jawara. Kadituna sok ngajawara bae. Buajeun ku kumaha ge aya bae tah ngajawara. Eta Habib kajeun teuing bari mabok dakwah bae nya mah. Habib bakeur mabok ge dakwah bae nya mah sebab turunanana. Nah, lamun turunan mimpin ka dituna eta naon kitu ngaranna aya talenta kepemimpinan. Tanu mantak ieu Quraisyan teh maksudna boga talenta aya turunannya. Lantaran di urang mah eueuh bangsa keturunan model Quraisy Kinana, Jurhum dan lain sebagainya geus bae teangan jalur anu teger jang memimpin sebuah negara. Baik Imamul Azam nomor 1 atau gubernur, bupati deuleu urat-uratna. Ulah sambarangan kadeun hebat tapi teu boga urat moal beres kadeun kumaha. Tetep kudu nu boga urat kepemimpinan. Nomor kagenep adlan kudu nu adil lantaran lamun teu adil mah engke rakyat reaksi. Yang ali lamun aya 2, 3, 4, 5 calon presiden mana lupang adilna. Ternyata hese eueuh nu adil. Wa idza ta'azzaratil adalah fil a'immah wal hukam qadamna agallahum fisqad. Urang deuleu nu paling minim pasekna bae. Lamun nu adil nu paling rada saeutik pasekna. Si ieu mah calon bupati atau calon presiden. Korupsina teh ieu mah 1 triliun neangan anu 1 triliun bae.
gitu-gitu keneh eta mah tuh. Ieu mah satriliun dagangan asa miliar gitu rada deres we pasekna rada deres. Tah eta kos kitu tah. Si ieu mah ieu lamun main sodok ti isuk datang ka magrib, tah neangan udah datang ka lohor bae. Dan itu mah rada deres anu sok lohor geussan tah nu kos kitu tah. Ja atuh hese jasa kuari mah neangan nu adil mah hese ngan nu rada deres bae nu rada deres. Pilih kurang kengke deui sing hade lamun urang calon presiden maksudna deuk menang deuk eleh eta mah urusanna sabodo tapi urang teu kadorakaan ka di akhirat. Boga dalil urang kunaon sia mantek milih eta oh anu kunaon sia mantek milih eta oh anu kunaon sia mantek milih eta ye engke di akhirat kan ditanya di akhirat ditanya kunaon sia milih si eta si kuru si blusukan kunaon eta ketemu bakal ditanya emang kumaha gitu. Ya, jadi orang ke di hadapan Allah bakal ditanya kam milih calon presiden, calon gubernur, calon bupati, engke orang bakal ditanya. Si hade Pandeglang bakal calon bupati Serang, calon di urang merada angel keneh lanan bangsa 3 tahunan deui. Gubernur mah meureun tereh na ieu sing hade besi aya cewek urusan batur sabodo nu penting urang ke di akhirat besi ditanya ku Allah urang ulah datang ka ngajungkel ka jahanam ku gara-gara urang milih cewek gara-gara milih nu teu adil. Sabiwan nomor ke-7 kudu mujtahidan. Jelema ahli ijtihad berarti pinter aliman mujtahidan supaya nyana nyawen kana hukum-hukum jeung urusan manusia ketika aya nu patali jeung hukum nyana geus boga pemikiran sorangan sebab pinter tanpa menta pemikiran-pemikiran kanu sejen walaupun nyana menta pemikiran tapi nyana hanya untuk mempersamakan atau jang nyoba doang kumaha ieu coba bawahan aing nyana geus boga aturan sorangan nurutkeun cek Al-Qur'anul Karim nurutkeun cek hadis Kanjeng Nabi kaul ulama jadi bener-bener nyana teh boga wawasan urusan keagamaan ngeunaheun kena nu patali jeung politik nyana geus boga wawasan patali jeung perekonomian nyana geus boga pemikiran nu patali jeung budaya nyana teh geus boga aturan ieu aturan ieu mah kos kieu mah teu bagus diterapkeun di Indonesia nyana ijtihad kumaha baikna di Indonesia sebab urang kan teu ngeunaheun ngadengena lamun gubernur Jakarta melegalkan minuman sanajan aya kafir jeung nyana berdasarkan demokrasi deuleu kasih si kagigir lantaran mayoritas Islam ieu kan mengundang tah ulah datang ka kos kitu gubernur teh nu kudu boga ijtihad aliman mujtahidan supaya ngeunaheun ka muslim ngeunaheun ka kafir kumaha coba tah kos kitulah milih pemimpin geus puguh tama kafir salah ulah eta nu milih kafir di akhirat engke bakal ditanya teu kudu aliman mujtahidan. Kemudian baheula di Banten emang ku bahas sejarahna di Banten ke zaman Syekh Yusuf eta teh Kesultanan Banten dikuasai kapan ku Cina nu mantak eta teh lambang-lambangna teh lambang Cina malulu lantaran nu mendominasi perekonomian jeung perpolitikan teh Cina baheula teh zaman sabada Maulana Hasanuddin di zaman Maulana Hasanuddin dia Cina teh terlibat. Kemudian di zaman Syekh Maulana Yusuf putrana Cina sangat dominan perpolitikan jeung perekonomian. Mun urang maca sejarah Banten ketika aya seorang Cina anu diikuti ku masyarakat lantaran brilian otakna tentang politik jeung perekonomianana nyana dipilih ku masyarakat Banten supaya nyana memimpin Banten dengan syarat masuk Islam nyana. Mantap pernah dipimpin ku Cina Banten teh gan asup Islam.
eta aya julukan Kiai ngabehi Banten eta teh Kiai asup Islam Cina asup Islam mantak begitu maot musyawarah kabeh di mana dimakamkeunana ieu lantaran nyana geus membawa keistimewaan Banten keistimewaanna di antara naon hubungan jeung Perancis hubungan jeung Inggris hubungan jeung Belanda perekonomian Banten teh sangat istimewa lantaran di dinya teh loba hasil bumi di antarana pala kemudian kayu kemudian kalapa eta teh anu diekspor ieu ka Perancis tu diekspor ka Inggris ka Belanda ka Amerika Banten teh luar biasa gara-gara aya kiai ti isina asup Islam atuh deuleu kadi itu deuleu atuh leluhur urang masyaallah mantak lamun aya kiai ngabehi eta teh kiai Cina asup Islam Banten zaman Syekh Yusuf mantak begitu maot jana sebab geus mengangkat Banten maka kiai tersebut di mana dimakomkeunana lantaran nyana keturunan Cina apa dibawa ke Hong Kong apakah di dieu ngan nyana nyieun kuburan khusus apakah di Syekh Yusuf apa di Maulana Hasanuddin ternyata musyawarah seluruh ulama penggede tetap nyana dimakomkeun di Kesultanan Banten dimakomkeun di Kesultanan Banten ieu teh Maulana Hasanuddin nah ieu kabelah dia keluar tah ieu tadi dia tah ya Allah ya Rabbi istimewa Cina mah tiba heula ge nya mah ngabogaan otak ngan dituntut pimpin kami ku maneh sebab maneh hebat bisa kitu ekspor impor lancar eta teh ti Karangantu terus kapal-kapal gede datang nah dengan syarat asup Islam hidayah datang asup Islam ulah salah tak asup Islam mah tah nya anu membawa gitu bendera Banten mantak kurang lamun ke Belanda tinggal di perpustakaan Belanda baca tentang Banten teh lebih terkenal daripada Indonesia di perpustakaan Belanda coba ke itu suka aja macam-macam eta urang lamun cerita Banten teh kos kitu teh lamun urang nyaritakeun tentang jagur teh menang ti mana eta jagur eta teh perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah dihadiri ku salah satu wali sanga begitu dihadiri Raden Patah ge harita teh hadir begitu hadir ieu naon ieu bingkisanana nah ternyata wali sanga memberikan bingkisan papanganten jagur bom tuh nyama eta bingkisanana bom masih malah Hasanuddin lamun hayang nyaosa sakalana si jagur teh eta sok di hareupeun Banten teh di hareupeun masjid eta Banten aya 3 ngaranna ge tilu tadi ngaranna ngan urang terkenal dengan si jagur aya bintangan 9 di hareupna bintang mun kurang di deuleu sok geura deuleu ge kuari ka perpustakaan itu di dalam kurang nah ya bintangan 9 bintang nah tadi 7 besi saliru jeung bintang 7 eta bingkisan nah kekuatan anak cuma 65 meter kekuatan bom eta jadi begitu di setel ku Syekh Maulana Hasanuddin di dia di Banten kekuatannya cuma 65 meter jegur berdoa Syekh Maulana Hasanuddin ya Allah 65 meter mah deukeut teuing Gusti sanajan ieu pamere ti wali sanga tapi tetep ieu hayang boga kaistimewaan sok kumaha kahayang kula lamun Gusti ngajabah ka kahayang kula ieu deuk digunakeun pake perang tapi lamun Gusti teu ngajabah maka ieu jagur deuk dibalikeun deui ka ditu kitu batur mah ngadoa teh pohara langsung ti Gusti Allah geura coba kumaneh atuh aing mere jeung ijabah ka sia hei Maulana hei Hasanuddin dicoba kunyana coba cek nyala 300 meter tuh 300 meter coba 500 meter tuh 500 meter coba cek nyala 1 kilo tuh coba cek nyala sakahayang sia eta wali batak lah urang cerita Banten mejeuna urang cerita kawalian ge
Emang kumaha gitu ti ditu lamangan saukur 65 nu mantak ketika Belanda datang ke Indonesia yang serikeun dipakai jagur kekuatannya 65 cek ngana ieu tidak ada jadi lamun urang 100 meter cek tidak terjangkau begitu dicoba Belanda ya 100 meter coba jagur parae cek Belanda kodo beda cek janada coba jalan orang setengah kilo aman cek orang si jagur moal nanaon setelah datang deh wah ieu mah lain sa jagur dah cek Belanda nu mantak diteundeun dihareup eta teh lain lalagan eta bingkisan pertikahan urang mah bingkisan pertikahan teh kelas elit kunci mobil bawa mobil batur mah kelas rada handap ka belah dieuna setelan belah dieuna ka belah dieuna segala kipas angin pas Haji Pendi mah sempak jerona teh beres penghinaan teh mah sebenarnya nah eta urang keur carita si Jagur Banten huluhanganan eta teh bingkisan pertikahan Syekh Maulana Hasanuddin sebab pamajikanana keturunan Wali Sanga lain lalagan si Jagur teh ngadoa Syekh Maulana Hasanuddin seluruh pekakas-pekakas nu aya di Banten ieu tumbak teh kahiji kadua katilu kaopat seluruhna aya 9 tumbak ngaran-ngaranna aya pemberian-pemberianan geus dijelaskeun jeung nu nyekalna teu meunang sambarangan sakumaha kudu diatur ku Syekh Maulana Hasanuddin. Ieu keur carita belah dieu Syekh Maulana Yusuf eta Cina istimewa asup Islam. Itulah cerita tentang Keraton Banten ala kadar walaupun Cina akui kurang asal asup Islam. Banten modelna. Lain sekali tidinya terus ganti tilu katiluna Cina deui bae. Tetapi tetap asup Islam. Oh masalah sebenarnya mah. Janu diakui nama tetap bae otakna, adlanna. Jeung ngabogaan pemikiran-pemikiran jang ngabangun kesultanan. Ti harita terus datang ke belah dieu Banten encan bangkit deui kemari ye zaman Syekh Amar Khatib minantu daripada Syekh Asnawi. Ti harita pat datang ka kuari encan bangkit deui. Datang ka kuari encan sultan nu araraya ieu teh sultan barariasa bae. Sebab naon? Henteu pernah neuleuh secara gaibna nu dideuleuh hanya kesultanan kerajaan zahirna bae. Padahal batinna kudu kumaha. Kitulah cerita tentang kepemimpinan ieu ge mujtahidan sujaan kudu anu gagah ulah anu beleye mengpelehe. Terasa kurang boga pamimpin ngomong teu jelas. Awak mengpelehe boro-boro deuk diperangkeun atuh ieu mah balap lumpat biasana ngajengkang ti heula. Kudu sujaan. Syaja'ah quwwatul qalbi indal basi. Kuat gagah teh kekuatan hati dina nalika kalut. Ketika kalut lain lumpat. Tetapi nyana bisa memecahkan permasalahan. Eta ngaranna gagah. Kos urang 10-an dek lempang kemudian lewat kuburan kudu aya salah saja pamimpin cak pamimpin tenang sia di sisi ieu sia di hareup sia di tukang aing di tengah gagah kan ngaranna orang jero nama borangan okos lu gagah bae belah dia sia di dieu lempang bareng teu meunang aya nu lumpat pokona tenang salila aing di tengah aing berani okos heuh orenganan di jero nama lu suka gancang teuing mangkono eta menang bas ieu lumpat pemimpin teu bagus begitu bretak lompat kawehan teu bagus kudu lompat daon sia lompat pemimpin mah tegar dos sia lompat aing mah moal aing mah kajian kok eta ngaranna gagah begitu batur lalumpat nya mah henteu tungguan saja meuh bae
urang teu resepan boga babaturan urang ge lamun boga babaturan teh model naon bae sok aya bae tah nu gagah jeung bisa mecahkeun resep urang ngabangun masjid urang ngabangun majelis urang ngabangun kitu penataan lembur eta sok aya bae tah di kepemudaan di kemasyarakatan sok aya bae nu bisa mecahkeun ngeunaheun kana hate aya si eta teh hirup perasaan teh tah eta teh pamimpin suja ngaran ketika dak boga hutang kumaha cenah aya boga hutang sia tuh hutang bae tenang bae sih hutang mah tuh jadi nyieun urang atuh kalem bae engke ge kabayar insyaallah pokona asal di dinya daek ngajual sawah kabayar aja teh kan ngeunaheun da kana hatena tinggal si eta bae oge nya aing ngasa golok bae nya jadi kira urang lamun leumpang di nu poe kan aya anu gagah mah tenang ulah sieun mun aya anjing atuh sapira anjing nyana-nyana urang-urang sih jadi ngirahin kana hatena urang itu besi aya ririwa tilok anu poe ku ririwa tilok aya paling pinsan ulah salah geus ngirahin kana hatena ieu mah lamun Pak Kiai urang lewat kuburan heeh jadi kumaha mangkana dinya sok aya ji kumanya kumaha menurut Pak Kiai ngendong bayu pada eta kiai beng peleh eta mah kitu mah geus ulah dijadikeun pamimpin teh kiai kos kitu mah nya sama bangsa ngendong bae kitu lah teh leutik wawanen teh nyalian teh kiai kos kitu kiai urang lewat dieu di ditu sok aya garong garongna manggaring maro golok sok pestol ji kumanya urang hayang hirup keneh kan urang balik maningan ulah balik lah penting ieu lah teu bagus sak kiai teu bagus kiai itu sok aya garong mangganing aya golok apa ya mama geus wiridan hizib ti leuletik pokona mah lain jang mama bae setiap nu bareng jeung mama mun ranteng di mama ayo aya nyau garongna sagede kumaha sih pokona urang mun pae babarengan nya sia ajak nu milu teh tetep mama ya karate geus asak silat geus mama mah hiber lamun silat teh mama Cimande atuh mama di Bogor dagang salak sabaraha taun ujianana geus pokona mah tenang Cikalong mama di Cikalong lila di ditu dagang es malah mama mah di Cikalong kalem pokona mah hayo geus berangkat jus wirid-wirid da atuh ye mama mah aya aturan wiridan zat heup salasar bokem geus cenah moal bisa calangap eta geus salasar bokem ngan siana ulah calangap mun sia calangap itu ge nuturkeun calangap sia eta lamun aya anjing coba ge mun aya anjing wow salasar bokem moal daek gagonggong anu ieun anu teu muka mah aya anjingna mah tuh terus bae aduh eta kolot bisaan kolot eta cek abas ya lamun aya anjing ngagogok geus bae salasa rebokem geus ya ulah muka pokona mah moal ngagogok kajen kumaha ge bener urang mah nu moal ngagogok aya anjingna mah tuh terus bae ngan make wirid heula atuh aya babacaana naon cenah babacaana A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Salasar bokem. Geus. Jadi resepkeun awewe ka urang. Nah, ieu kudu sujan gagah. Dele sosok nu gagah engke resep urang boga pemimpin gagah tampil prima perasaan kemudian nomor ke-9 nazaroin ngabogaan pemikiran nu cemerlang yane yubdi ila siyasatir ra'ya wa tadbiril masalih dunyawiyah bisa utar atur dina politik jang kemakmuran rakyat jang ngurus tentang kemaslahatan urusan dunia
nyana cemerlang dalam mensiasati kemakmuran jang rakyat ketika rakyat teboga kitu pausahaan nyana bisa menciptakan lapangan usaha ketika masyarakat ia kesulitan bertani nyana bisa membuka lahan pertanian ketika kesulitan tentang kitu kemiskinan nyana bisa membuka tentang kitu menghilangkan kemiskinan. Ialah ngabogaan persiasatan nyana mensiasati kumaha bae carana supaya masyarakat ieu terangkat perpolitikan perekonomian perbudayaan. Kitu kene urusan-urusan pembangunan dan lain sebagainya. Sok ditenden kunyana menteri perekonomian anu citu, tenden kunyana di samping nyana nu kudu boga wawasan ke arah seluruhna. Jadi lamun aya menteri nu salah nyana nu kudu negor pang ti heulaana sebab nyana pemimpinna. Menteri pertanianana nu kudu hebat, menteri perikananana kudu nu hebat, menteri perminyakan kudu nu hebat, nu bisa diajak kerja sama jeung nyana, nu dijual mah 100, nu dicokot 200. Kudu bisa kerja sama. Ih bener henteu si aing ngomong eta. Nah kos kitulah negara. Jadi ngeunaheun negara teh maju. Ninaheun ulah ngadagoan masyarakat lapor ke DPR lapor aya naon ye jalan di Pelakan Cau ulah datang ka kos itu coba hayang nyaho duit ambalayah jasa coba dok laporan aya kemacetan di itu ulah datang ka demo ke DPR memecahkeun lagi geus teu barerecos wari mah coba atuh jakabehan ge nyanaho ieu kumaha ieu cara mengenangani kemacetan bila perlu di jalur atau 2 jalan teh lamun masih kena 2 masih kena hese kena bae macet kena bae di tahap kurang teh jadi aya tahap hiji tahap 2 jalan teh kos imah bae kos gitu jadi kurang teh ke itu disusun jalan handap ieu jalur jalan truk ieu paranti mobil angkot ieu paranti kos gitu jadi kula malah menjadi bupati bisa sih bener lain sombong lain bener saya mau bakal yang serikeun ka aing lamun endek ngabeberes negara karasa ku masyarakat ge jaheueuh ieu pamimpin urang kajenting loba nu ngomong ge engke ge aya realisasi jaheueuh okos WH teh kajenting diomongkeun tapi nya nama kerja rapikan sanajan kesalahan jeung kakurangan loba tapi masyarakat dek ngomong naon jalan asal rusak hadean kantor anu lamun rusak hadean pendidikan anu teh gedungna hadean dek ngomong naon coba ayo dek ngomong naon sadean ngomong aja we jahe tungtungna kan masyarakat heueuh oge nya ngomong bae tapi berangkat coba ge tapi kan aya rasa sanajan kesalahan jeung kelemahan mah tuh loba mun dibongkar mah anu teh tapi kan masyarakat dinilai ayalah realisasina jalan-jalan bae mah baragus coba nu kuari teu di kota teu di kabupaten komo di kabupaten mah bisa melak cau jadi empang segala rupa duit dikamanakeun eta teh nu mantak urang ngomong kos kitu kan nang milih urang mun aya mah ku urang ditejekel ieu tarang heuy sia nang milih aing goblok dikira digawena sia itu kitu kan ku urang ieu tuh aing tanggung jawab jeung negara aing lain negara sia emang negara sia ieu cek aing kitu mah coba pimpin ku sia ka dieu keun emang aing hayang cek nya aing teh hayang meureun aing asal leuwih berat tibatan sia ke ge ieu bakal carita urang kan lamun meluapkan nurani urang kabeh ge kari itu kan cuman terpendam baik boro-boro urang sebagai rakyat teu nyahona naon di tubuh birokrasi pemerintah ge ngaromong kieu amat sih perbandingkeun nyana jeung si anu kok kieu amat ngan nyana teu ngomong bae sieun bisi diturunkeun jabatanana dasar ondok kabehan makana urang makan keur ngaji milih pamimpinna engke nu rapih gecek kula mangke tahun hareup lamun deuk milih bupati deuleu ke calon aya sabaraha hiji bupatina bener-bener boga wawasan mun eueuh ulah aya bupatian ini daripada acak-acakan mendingan deuleu engke
kieu bae tuh cenah kiai kuari mah kiai bae coba ayeuna neuk nyalonkeun sa tah lamun kitu aing boga calon aing calon Haji Pendi asana negara acak-acakan kabeh titah daragang karung kabeh mah penasehatna Ki Pudoli wah sarwana atuh teu pan aing anu nitahna tetep aing geus ulah kitu tetep urang jadi Megawatina kitu negara teh kos lalagan tungtung negara si eta jadi presiden nu ngatur si itu kumaha lalakona ieu negara urang bisa jadi kos kieu ya iyalah negara urang negara cemen tungtung nama gara-gara naon dia tezaroin coba nu ngabogaan pemikiran nu brilian sehingga bisa mengatur siasatir rakyat wa tadbiril masalih dunyawiyah sehingga ngeunaheun karasana ku rakyat aya panyalindungan. Kemudian nomor ke-10 nusa dijadikan pemimpin teh zasamin wa basarin wa nutkin ngabogaan dedengian anu sampurna mun presiden torek engke hese usulna tuh sebab nu torek boro-boro ngomong heuai pajar nanya nu torek bakal itu ya urang berhadapan di torek urang heuai tas di ditu cenah heuy pugu aing heuai eta ulah datang ka kos kitu tah. Nah ieu kudu nu ngabogaan dedengean sampurna sebab naon nyana ngadengekeun mun RI 1 mendengarkan jeritan rakyat se-Indonesia sebanyak rakyat Indonesia kuari sabaraha 250 juta lah kertaro eta kadenge kabeh ceritan di provinsi anu kabupaten anu nyana ngadenge geus jana ngutus sebagai itu tangani dan lain sebagainya kudu boga dedengian ieu mah bangun kos dutu boga dedengian teh kitu kos bangun nyurudug bae kumaha nyana bae ulah kitu pemimpin mah basor boga dedelean sebab kadeuleuh kemajuan kemunduran nanti ketika Gus Dur diragukeun karena buta terus tarik ulur antara boleh dan tidak dari seluruh partai. Begitu Gus Dur dicek ku dokter, lihat kalau memang Gus Dur buta tidak boleh jadi pemimpin di Indonesia. Oke, dokternya teh kira-kira anu ngecek mata Gus Dur lain dokter Indonesia, dokter di Amerika. Dicek, begitu dicek ku dokter ternyata neuleuh Gus Dur. Cek dokter tidak buta. Ya udah cek Gus Dur kalau jadi buta ya gak apa-apa. Padahal aslinya kan buta. Eta wallahu alam kumaha eta. Mata kabeh kan bingung kan, tarik ulur kan sebab Gus Dur tuh buta. Masa pemimpin kita buta? Akhirnya dicek kan, kalau memang buta, saya jangan jadi presiden. Cek pakai dokter Indonesia, cek. Nggak sulah pakai Indonesia sebab dianggapnya kerjasama Indonesia. Luar negeri, Amerika. Langsung di Amerika. Dicek mata Gus Dur. Cek dokter Amerika. Tidak buta. Dia melihat. Cek Gus Dur ya gak apa-apa. Saya apa dia sih yang blon ceknya. Dan gitu kan cek Gus Dur. Dia itu kekawasan Allah. Wallahu alam. Nggak kumaha meureun. Beres. Dinyatakan oleh dokter dari Amerika bahwa Gus Dur itu tidak buta. Ya udah kalau nggak buta. Berarti sah kan? Iya. Wayah lempang dituntun. Urang di bere lucu bae zaman Gus Dur mah. Datang ke Amin Rais ge gideg. Amin Rais puyeng, Amin Rais kan ngaulahkeun teh Amin Rais jadi presidenna. Gus Dur teh ulah tiada sebab buta. Konsul sama dokter coba. Dokter da diteangkeun deui ulah eta dokter cek Amin Rais. Untuk cek ulang dokter di Jerman. Coba dokter di Jerman cek ulang. Pakai alat. Begitu pakai alat bagaimana dok? Normal. Cek Amin Rais si dokter bloon kabeh. Hasilnya normal. Tilu dokter luar negeri
Guys, jadi dalam negeri mah aja aya adina keneh Umar Wahid Pandeta teh adina dianggap henteu sah tah mah lamun make dokter pribadi mah. Guys, pokoknya dokter luar negeri, dokter Amerika, dokter Jerman, dokter di Singapura menyatakan Gus Dur tidak buta. Lebang tungtun. Wallahu a'lam. Eta urusan Gus Dur atuh ngaranna gabun awas. Teu nyaho aja urang begitu nyana ka ditu kalir boyo. Kula kan di ditu aya. Langsung nyana isuk-isuk turun di kapal terus pidato. Begitu pidato anu kulah yang seri. Coba lihat katanya di halaman 2 Kompas halaman sekian. Saya baca tadi di Kompas, nyana bisa maca di mana? Ulah seserian bae eta si Gus Dur kumaha sih? Kayak kededegekeun we. Nu sebenarnya buta apa henteu teu wallahu a'lam. Kos kitulah ahli-ahli Allah mah. Ya Allah ya Rabb. Mantap kula sok inget ka eta teh eta. Aya jelema nu kamari didongengkeun teh nu diangkat jadi wali. Begitu kawin jeung hiji awewe pas magrib isya awewena ternyata bopeng. Gulede bopengna. Gede bopengna begitu mun gede ceukna bopeng lain saeutik sakumaha tai dipacokan ku kotok we gitu. Bopeng apa haran. Aja kumaha nyana itu biasa bae. Nganti harita nyana bebeja ka pamajikanana hampura nengnya kunaon kakak mah kurang deuleu. Oh kurang deuleu. Jadi hampura kakak mah kurang deuleu. Oh eta kitu ana. Geus biasa sare mah sare. Bae kitu lamun pamajikanna biasa nyana maca Quran mah maca kitab. Mun aya pamajikanna bae tepetikeun deuleu. Terus bae salila hirup nyana teu nembongkeun mata deuleu sebab nyana ngaragangan pamajikan beusi pamajikan tersinggung mun nyana deuleu bahwa pipina bopeng. Geus nyana teh atuh pamajikanna pede bae di hareupeun salaki. Ye kitu aing teu kadeuleuan cenah bopeng ge. Geus pede bae di hareupeun salaki teh. Wow bertingkah sangeunahna nyana. Atina sangeunah teh laluasa lah sebab salaki teu neuleu. Besar aja tua kemedak ge biasa bae. Lah teh laki teu neuleu ieu. Eta kumaha eta? Selama rumah tangga nyana datang ka maot, horeng diangkat jadi wali kulantaran nyana nutupan ka isin pamajikan. Jeh, teu kudu di masjid bae jadi wali mah. Tah, urang pamajikan bopeng teu kadeuleu ja ku kakak mah. Asa herang bae sebenarnya mah. Tah, eta kos kitu. Ngan bener-bener kitu teh nutupan supaya pamajikan bungaheun bae lillahi taala. Ieu mah aya di hareupeun pamajikan kitu aya di tukang nyandung. Beres sama kos kitu mah oplo atuh. Ya teu ditawaran ge ku pamajikan kakak yang nyandung teu. Lah kakak mah hiji ge cukup bae jasa kieu geulis padahal bopeng. Ji, ka emang beungeut kula kadeuleun teu atuh remeng-remeng jadiana teh. Tepati kadeuleu asli enggak jadiana. Oh bener tak kak? Bener kak. Iya cedan wae di dia kadeuleun teu. Henteu kadeuleun herang bae. Herang bae mah cedak kabeh meureun. Tanyana nutupan ka izin pamajikan sehingga diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah karim. Kudu ngabogaan pangdeuleu jeung pangucap, bisa ngomong. Ulah presiden teu bisa ngomong, ulah gubernur teu bisa ngomong. Ulah bupati teu bisa ngomong, nu capetang ngomongna jangan bentangkeun tentang kemajuan jeung kemunduran negara terhadap rakyatna. Untuk menjelaskan tentang cara menaikkan kitu memakmurkan negara demi untuk kemakmuran rakyat kudu ngomongnya. Kiki dalilna nu mata kiki, dalilna nu mata kiki, dalilna nu mata kiki. Nah eta lah. Kos kitu kuduna. Presiden Mesir, presiden Jepang jeung presiden Indonesia nyana ngobrol bae tiluan. Prak diondang tah presiden Indonesia jeung presiden non gitu ngaran Mesir ka Jepang. Presiden Jepang imahna luar biasa. Susurian di tingkat 2 ya, Masya Allah luar biasa. Begitu seri ngomong, bikin rumah, oh begini.
seharusnya jembatan sono itu sampai ke sono, tetapi saya potong dulu dah pakai ngebangun rumah ini. Jadi alhamdulillah berkat jembatan dipotong dulu oleh saya bisa ngebangun rumah. Oh iya, bagus, luar biasa. Guys, kunjungan ke Mesir. Begitu kunjungan ke Mesir, gimana gede deh. Saru aja yang tadi, alhamdulillah. Saya pun seharusnya gedung yang ono itu tuh dibangun 30 tingkat, saya rampingkan dulu 15 tingkat pakai ngebangun rumah ini dulu. Oh iya. Bagus. Pas ke Indonesia, imam presiden Indonesia pohara ngomongnya nak. Ini rumah gede amat, seharusnya jembatan ada, tidak ada ajaknya. Pakai ngebangun ini dulu, parah Indonesia mah. Mesir orang rada deres, Jepang rasa setengah-setengah. Indonesia mah kakara rencana doang terjadi, pakai ngebangun imah baik. Sial tadi Indonesia. Masya Allah. Jadi rencana kalut balulu coba di Tangerang. Rencana terjadi. Jadi kos kitu teteh anekdotna teh. Eta teh lain angkula anekdot kos kitu besi pajaran angkula. Eta teh anekdot cek orang luar negeri kos seperti kos kitu. Kula di mana sih bisa? Wah, cuma teman nang kiai eta ai bener pajaran nang aing atuh sabodo teh Ya Allah, rencana sejuta rencana pernah terjadi di Indonesia sebab eta teh kos gitu daripada dibangun jang rakyat meninjang imah sorangan. Masya Allah, naya mah urang mah keur ngaji syarat seorang imam, seorang pemimpin perlu dikajahokeun 10 balikan deui sebab di urang bakal aya pilkades, bakal aya pilkada, bakal pilgub, bakal pilpres, ulah sampaikan ka urang di sidang di hareupeun Allah, urang ngajungkel ka jahanam gara-gara salah milih. Ji kudu nu muslim kafir ulah dipilih. Bejakeun ke seluruh babaturan urang ka wau urang. Besi urang kadorakaan. 2 kudu mukallaf, ulah nu edan jeung ulah budak leutik. 3 huron nu merdeka ulah abid. 4 zakaron ulah cewek kudu lalaki. Nomor 5 kudu bangsa Quraisy yakni ngabogaan tereuh kepemimpinan turunan. Nomor 6 kudu nu adil. Nomor 7 kudu nu pinter aliman mujtahid. Nomor 8 kudu sujaan gagah. Nomor 9 kudu zarain ngabogaan wawasan tentang memajukan bangsa jeung negara. Nomor 10 pangdengina normal, pangdelena normal, pangucapna normal. Wacan akidul ibadah wallahu a'lam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam babullahil a'zam, lawang menuju Allah. Nyana anu nungtun urang yap ka dieu yap yu hayang ka Allah hayu. Cek Kangjeng hayu kula mah utusanana wauh jasa jeung Allah besi hayang kapanggih jeung Allah hayu wasyafi'ul akram nu tukang nulungan ka Allah. Abdi mah bobolokot geus tanggung jawab cek Kangjeng Nabi. Hayu pan aing mah ieu teh boga syafaat hayu cek Kangjeng Nabi tuturkeun hayu ka dieu yap. Wih, mantep jasa. Abdi mah keur baringung deketan kula pan kula mah deket ka Allah. Abdi boga keperluan macam-macam hayu ka dieu. Hayu dibejakeun ja Allah atuh anu bakal ngahasilkeun hayu ka dieu. Kangjeng Nabi. Nu mantak urang teh moal jadi wali kajen kukumah ge tanpa maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta guru-guru torekat langsung ngasupkeun la ilaha illallah tanpa dibacaan sholawat teu lalahana. Konyol tama guru torekat kos kitu. Deuk melakeun la ilaha illallah can loba maca sholawat. Torekat bloloon. Guruna nu boloon. Ye atuh deuk la ilaha illallah teh deuk ka Allah. Ai anu dilawangna Kangjeng Nabi. Kok atuh henteu melalui Kangjeng Nabi babullahil a'zam Kangjeng Nabi teh. Ye lawang ye ka dieu ku aing ditungtun ye asal siara deukeut ka aing. Urang teu baca sholawat ka Kangjeng Nabi nutup pintu Allah.
mual bisa kajen ting maripat teh mual bisa kajen bohong. Kangjeng Nabi cicing di lawang. Ka dieu Hayu ka dieu geura cek Kangjeng Nabi. Aing ayu anu ngusulkeun ka Allah. Abdi mah isin loba keperluan, aya keperluan naon? Abdi mah isin loba kabingung, boga kabingung naon ayo dilaporkeun boga ulah. Tuh Kangjeng Nabi nanu mantak urang kudu bersisi lah Kangjeng Nabi na teu aya geus nitipkeun ka sahabat teu aya geus nitipkeun ka para tabiin geus teu aya nitipkeun ka atba tabiin teh ka atba tabiin hayu cak Kangjeng Nabi ge tuba liman roani wa tuba liman roa man roani wa tuba liman roa wa roa man roani wa tuba liman roa wa roa Habib Rozak terakhir tempat kos gitu lain Habib Rozak iyo tuba tinggal deketan ieu saha nu sok loba maca sholawat ijazah sholawat lobakeun heula maca sholawat ulang hayal jadi maripat ulang hayal jadi wali sholawat bae heulana wayu bae bari lempang sholawat bari diuk sholawat nungguan kitu di masjid maca sholawat deuk dahar maca sholawat ngeuk sare maca sholawat bila perlu ka pamajikan ya Allahumma sholli ala cak pamajikan kieu abad teh cenah cak sholawat beneng geulenan le pas menjelang nganggeus Allahumma sholli cak pamajikan Habib kok napa ngededet sholawat nih nah nu batok sholawat ka Kangjeng Nabi ai sholawatna nu mana ke ngajurus lamun sholawat munjiat qadiriyah hendak sabandiyah kadituna sholawat nariyah syadziliyah sholawat fatihah ieu kadituna adalah tijaniyah sholawat atuh kaditu aya jurusan-jurusan sholawat teh deuk ka mana ieu urang aya ngajurus jumlah sabaraha sih kieu sholawat saeutik 4444 sholawat saeutik ngitungan mah bisa aya ente nu talar mana hiji naon Allahumma sholli ala Muhammad eta doang hiji jeung Ibrahimiyah paling ge eta bae geus tahan matak eta baca berjanji teh sholawat assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal azkiya ya assalamu alayka eta teh urang lamun nyaho ka hartina indah jasa alfal asfiya ngeunaheun azkal azkiya min rabbis samai terus nu mantak ngarenung bae urang peureum benda jeruk Masya Allah nah kos gitulah nikmat jasa Kangjeng Nabi hayu tepikeun Kang ke ku sebab sering jasa urang maca sholawat haju urang ngahayal sabisa-bisa urang ngahayal teh make ilmu kaistimewaan Kangjeng kemuliaan Kangjeng sehingga kagambar Kangjeng teh dina hayayan urang dina benak hati urang kakasepan kagantengan kagagahan kaistimewaan zahiran wa batiran moal teu ngimpi urang moal datang ka teu ngimpi kajen kukum age nu dihayalkeun eta okos urang ngimpi ngahayal hayang mio ngimpi urang ngahayal hayang mio kaimpi urang naik mio wah dina impian nabrak kebo barang hadena aing ngimpi lamun nya nabrak kebro cilaka cak gadat ngimpi nya hayang kawin jasa kasih neng lain hayang kawin jasa kahayal-hayal kasih neng aduh hayang jasa kaimpi kapanggih dina impian oh neng Masya Allah padahal mah dina asli nama teu bogoh dina ngimpi mah bogoh asli mah henteu geus ditolak sababaraha kali geus ditolak sababaraha kali teu useuh dina surat lagi geus aya kos gituan tah nonsen macem-macem lah dina impian mah nyana daekeun nyana kurang dibawa waduh kos film India Romi Yuli kapanggih nyana wah aja gugulingan kos dina film India ngobrus aya kali gejebur ka kali sial adena ngimpi doang tah eta teh impian teh nu mantak kabagi
aya impian anu asli, aya impian kembang, aya impian khoyal. Tilu orang ngeuli gerege kitabna ya gitu, atau aya karangan Imam Ghazali Ta'birur Ru'ya, aya Ta'birur Ru'ya nu meuli kuring letik, aya karangan Imam Ghazali caritan. Ieu supaya ngimpi nu asli, sebab jeung Kangjeng Nabi bapak teu bisaeun setan ge, setan teu bisaeun ngarupakeun ku sebab urang terus-terusan bae komo tamah macana amsara taifu man wa farqani wal hubuyat daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ka amsara taifu man wa farqani wal hubuyat daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsara taifu man. Nah dibaca kurang memeh sare wudu heula, tas ngala wudu, mandi nu bagus mandi heula, tas mandi ngala wudu, make pakaian serba putih, make sesengitan, sila urang hadiah heula ka guru urang anu ngaijazahan, haju ka sahibul mu'alika ta'libna yani Imam Busiri, kemudian langsung dikhususkeun ka Kangjeng Nabi, macana dinazomkeun barengan ku Maulaya Sholli bari jeung nyaho kahartina dibaca datang kareup sare. Sok kira eta syaratna kos kitu doang teh syaratna. Kurang sare teh mendek telentang ti mimiti dieu kala Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Naam sarata fuman wa farqani wal hubya daridul ladzati bil alami Maulaya sholli wa sallim terus datang ka urang rada geus rada non garang-garana engket-engket rek sare ngedeng langsung tam sarate fuman wa farqani wal hubya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daire PS sakali ente dua kali kaditu da mangim pasti jasa kula carita bulan puasa tah terus bulan puasa tuh lempang ka Imah Ki Soleh kadinya di Imah Ki Soleh lewat jembatan, ayo jalan kakak tuh, kukula nanya, ayo si jalan ke mana iya nanya, wih jalan ke Madinah, padi Imam Ki Soleh, sekolah teh, belah diri Imam Ki Soleh, iya Madinah sedang jalan anyar, cak nu ditanya teh, nu bener, iya jalan anyar bagus teh, guguran bae kula lompat, bener teh kebal aya Masjid Madinah, ya Allah, iya Masjid Madinah iya. Aya orang Arab kan, anu unggal lawang aya orang Arab. Kula dikasep tidak boleh, ini khusus orang Arab cek nya. Juh. Neangan deui lah aing nyaho lah loba lawangna cek urang teh. Pulau itu aya deui orang Arab. Udah kasep tidak boleh, khusus orang Arab cek nya. Orang ajam tidak boleh. Lupa kade itu unggal lawang aya orang Araban. Cak pemikiran teh jak Kangjeng Nabi mah lain nabi orang Arab jan nabi kabehan. Naik aing ka jeung kumaha ge. Naik kula ka luhur. Begitu naik ka luhur urang cek nya. Nggak boleh naik. Kadulu di handap, wah kerumunan ayah Kangjeng Nabi itu, ngancan katingali Kangjeng Nabi na, ngan dina impian bingung iya aing ngaragakeun mana ringsek asana. Ringsek aing ge, ka mana ieu? Haju di tukang penjagana turun teu meunang. Di handap geus katingali kerumunan Kangjeng Nabi belah ditu ngancan katingali Kangjeng Nabi na, jauh. Jadi kula ditungtung gitu tah. Ngan aya di luhur. Akhirnya kula turun ke handap, alhamdulillah. Begitu nanya, itu Kang Jenab, cenah buru-buru, macet, jelema teu bisa ka ditu, hudang. Can kapanggih jeung Kangjeng Nabi geus hudang. Waduh, cek kula teh, masya Allah, tapi pan lumayan datang ke Masjid Madinah na. Yeay. Eta ngimpi teh kos kitu teh. Nah eta bacaan eta kula ngabejaan we naam sarate pun ngamandi heula mandi ngala wudu nol-nolkeun pikiran beres make sesengitan make baju nupis maksudnya karesep Kangjeng Nabi baju putih teh karesep Kangjeng jubah terus make sesengitan beres eta teh tadi ngarep kiblat hadiah ka Kangjeng Nabi ka sahabat ka wali kemudian ka guru urang anu ngaijazahan eta bus imam naon karang-karana Burdah ka Imam Busiri nazomkeun kemudian tambahan maulaya syarat eta kemudian ngerti kana maknana diwiridna sameunangna ulah maka dihitung-hitung datang kareup sare cara tadi we miti dieu keula
Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsarati fuman wa farraqani wal hubbu ya daridul ladzati bil alami terus aya tah nu pernah kakula bebeja ku da di ditanya heuh geus barang diwirid ku nya aduh kiai cenah kunaon teu dake atuh mah ngimpi-ngimpi sia teu dake ya awak cenah kula teu dake jadi puyeng mah tungtungna mah eureun atuh sia eureun bahaya ke geus teu katekan berarti mah kos kitu mah teu katekan geus memehna meureun urang amun hayang cepet-cepet ngadahar jengkol nu loba meureunnya abeh tere hees tungtungna mah teu kabaca bae eta sering ku kula meuli caritakeun sajan-sajan nama ieu mah ala kadar tak bulan puasa teh ngimpi kos kitu pernah teu nu sajan-sajan atuh meuli bejakeun we pokona mah geus deuk kapangideung teh kumaha we tah mah ngan ieu mah keur carita model tah ngimpi teh kos kitu tah ya jalan anyar ka ditu Madinah cenah waduh bener masjidna aya teu kebal teh kan eta dijagaan gitu tapi eta dina ngimpi mah urang Arab teh bisa ngomong sudah deui wah geus abah bebeja baheula abah waduh tos ngimpi kasasawan teh bebeja ka kula bebeja aduh abah anu ngimpi kepanggih jeung Kangjeng Nabi pohara jasa tah mah geus pohara aju di Madinah eta mah lain ngimpi aneh abah mah mantap kaju 3 poe teh ka masjid da abah moal ka masjid cenah 3 ieu mah heulanan kuda henteu bebeja asa sare asa henteu aya Kangjeng Nabi nu mantak atuh teu ka masjid abah mah asal eta kitu asa 3 poe masyaallah geus saya caritakeun lah tah eta wiridanna eta ngan abah mah terus munjiata nu paling dia tah munjiat tunjina mantap kudu diijazahkeun heula ta eta Kangjeng Nabi asal geus urang kapanggih pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi bae lain neuleunan naon ihina neuleunan naon teh hina eueuh deui pang indah-indahna ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi mah geus indah jasa nikmat jasa kababayang bae deui moal poho-poho indah kapanggih jeung Kangjeng Nabi moal poho-poho jeung diresep kana maca sholawat teh diberesep aya nu kabari bebeja maca sholawat mujiat cenah kiai haju ngimpi kunaon kapanggih jeung maung wah saya ijazahna di mana di Habib Rozak pantes atuh aduh masya Allah atuh untung tak kapanggih jeung maung sia aduh gagah maung mah ih salah ijazah masalah tes ya nyaho cenah diberen aja kos kitu nah iyalah Kangjeng Nabi bahkan aya walillahi darus Sayyidil Bakri wallahu a'lam bissawab